Sadaya puji kagungan Gusti Nurmurban sadaya alam Ka Gusti abdi sumujud Ka Gusti nadapi Nun Gusti Ugi Gusti menuhkeun ka bisa daya kana jalan anu bener guru lempeng nyatana jalanna jalmi-jalmi nu parantos dipaparin nikmat Gusti sanes jalanna jalmi-jalmi anu kasasar lampah sareng sanes jalanna jalmi-jalmi anu dolim angin jalanna jalmi-jalmi anu pinuh ku nikmat Gusti di golongan para nabi, para sidiqin, para suhada, para sholihin. Para anu kasuhun sepuh nusamira wanin kami nodi pamri kasugri nusami amar ma'ruf nahi nyanggakeun kasadayana pamugi mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam
sareng opak diical ka kota Bandung beda jadi cakepkeun lamun bahasa Sundana cakepkeun naon kira-kira Pak gaya benernya gitu ya kulihan di Papua daun salam sareng opak Gaya. itu kan di Kota Bandung ngawaler salam manikompa mugia sadayana diangkat derajatna ku Allah Nu Maha Agung. Nah itu Pandrausin cakep nah anu cakep teh abdi Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sugrining puji urang sungkemkeun ka Gusti Nu Maha Suci hiji-hijina pangeran urang sadayana anu maha suci anu maha sagala rupina nu parantos nyiptakeun urang sadayana kalayan alhamdulillah ku kersa mantena pisan dina ieu wengi urang tiasa riung ngumpul pa amprok jongho patepang rarai patarema panangan dina raraga mieling diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Nabi nu dipika cinta ku urang sadayana saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu ngimpi-ngimpi acan akang nu jauh ti ditu pinciran jeng di piwarang silaturahim ka dieu teh teu aya sanes wasilah namah ti KMP horok mubalik Pasundan gawe bareng sareng sadaya pihak nu tos disebatkeun tadi. Alhamdulillah wayahna cenah silaturahmi ka Muktisari ka Blok Karangsari lu mani jauh alhamdulillah mudah-mudahan dongkamna kang ka dieu gaya sanes sakedina tiasa nambi kawargian ngaraketkeun rasa duduluran da urang Ciranjang jeung Muktisari mah dulur kabeh ya aya warangna di dieu ya aya minantuna di dieu aya incuna ngalayah di dieu shalawat cenah salamna mugia tetep pinulur ka panutan urang sadayana Nabi pinilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakulawargi jembarna para sahabatna oge sadaya umatna kalebet urang sadayana mugia tetap renggenep dina pituduhna malah mandar di yaumil akhir kenging syafaatna kalayan ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Salajengna wasiat ka diri pribadi tangtos nawage numpang heulana oge kahadirin jamaah kulawargi Jembar ieu teh aya di sadayana umat Islam nu di Blok Muktisari di Karangsari sabudeurana aya para tamu oge anu sami linggih mudah-mudahan yuk urang sasarengan ronjatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala ku alatan mieling Isra Mi'raj ieu urang biasa tambih kiat imanna tambih sae ibadahna luar biasa amin ya robbal alamin. Aya nu ngaharewas cenah Bapak Imam Papu heula aya nu dipihormat alhamdulillah
pemuda idaman ya dari Muktisari Mokapundenya pada terus jadi luar biasa kan kode ayamnya mau dengan ada dakwah dengan Ciranjing siga kumaha ada di Ciranjing jeung di dieu mah acan pernah seuseureuna teh kali itu we daerah Kalen daerah Kulon gitu ini dia mah aja jeung kuring teh nyumput bae gitulah moal ribuh-ribuh gitu jadi tetangga mah biasa ge hatur nuhun aneh gitu jadi siga naon teh Pak Bubut dan dia masalah seureuy jadi aneh cara jika jalangkung dengan datang tidak diundang balik jik baik tidak diantarkan tapi ya sekarang KMP mah coba weh saya laki itu ya dongkap jadi jemput wihan jadi antar apa tetangga teh ya gitu ya ayo tapi mau jadi jemput jadi antar di Bakalan itu tetangga mah itu tapi gituan alhamdulillah bingah heulakeun gampang urusan ngaduikeun masalah Isra wal Mi'raj mah ku Pak Ustad Diding ku Pak Ustad Didieu sadaya lagi parantos ieu mah mung ayeuna mah panginten ngahaturkeun nuhun bingah luar biasa nu kahiji jauh di jugjug anggang di tea si horeng geuningannya KMP Ketua Madrasah Pak Ustadz Imanuddin luar biasa relasina dugi kataji ti Darut Tauhid dugi kasumping ka dieu keprok heula kanggo Pak Iman luar biasa Pak Kubu gaduh generasi muda Pak Kubu muda Pak Iman oh sami-sami pemuda idaman alhamdulillah KMP DT Darut Tauhid anu bagi ti Kuningan Sumping panginten anger we amanatna mati Bandung dulur simkuring Pak Guru Yadi ti Kareo eta teh tatangga batur gitu tapi alhamdulillah Sumping ti Kuningan teh duaan ya panginten alhamdulillah kalau simkuring ge kawin mah angger di Ciranjing alhamdulillah Pak Kubu kali reng-rengan aparatur pemerintahan oh iya bingah bisa kurang hiap heula ieu para pemuda naon teh namina teh IPK Himpunan Pemuda Tarap Sari tapi geuning pemudi pemudana aya pemudana ketuana pemudana alhamdulillah luar biasa Pak luar biasa nadi Karangsari teh kieu tah pemudana di tahun sabaraha diadakeun dugi ka ayeuna generasina teras-terasan Kang ngahiji silih asa silih asih ngaheuyeum ieu di daerah kanggo ngadidik para remajana sampai jadi remaja doakeun mudah-mudahan sing gaduh jodohan teh anu saleh ku istrina nya anu pamegetna sing gaduh istrina teh nu solehah amin anu baleunghar manahna nu baleunghar ku hartana nu baleunghar ku hati ke hatina harapan ti urang harapan ti Pak Kubu neng geulis kasep para pemuda terus tingkatkeun ilmu ceuk urang Sunda mah cenah sing jadi jalma anu luhung agamana pengkuh agamana luhung ilmuna jembar budayana insya Allah gitu ambeh naon tiasa teras ngangkat darajat Desa Muktisari Karangsari darajat dipayuneun sasama manusia utami nama dipayuneun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin cekap amin dukung ku bapak-bapak teh pemuda-pemudi tehnya mun aya panumun tadi tika kesepuhan Bapak Haji pun cenah ieu HPK teh luar biasa Kang ti DT
anjeunna berkiprah dina widang sosialna mun aya nu teu damang teh memeh kolot manehna heula nu geuring memeh sepuh milarian kalau ngabantos nu teu damang anjeunna heula gaduh grup dina WA na ge aya nu teu damang teh enggal di share di grup donasi luar biasa alhamdulillah. Pangan derma hatur nuhun Pak Ustaz Iman, Pak Kuhu, Pak Lurah namanya kehadirannya. Ngelehkeun Pak Ustaz Uding. Apaan Pak Ustaz Uding ge ganteng nu ayeuna, letok baheula nya. Ayeuna mah sesa ganteng. Tapi tetap ganteng alhamdulillah. Dulur akang ieu ti Masuki jauh di Jugjug anggang di Teang alhamdulillah silaturahmi luar biasa. Mudah-mudahan lengkahna dibales ku Allah kudu laku saya iraha mulung di akang ke Masuki. Kakepuh luar biasa di kepuh nya tirisnya jalan barengkok ka ditu mah. Waktos alhamdulillah sigana maaf walami da ieu teh pembagian hadiah tos nu dihati-hati ku barudak dari nu dihati-hati ku para sepuh mah mulang ieu teh urang sakedik we nya etang-etang kenalan di imah jeung akang ti nada dakwah galih nasiti gitu galih teh hate ari nasiti teh hati-hati nu insyaallah hatena henteu naon harapanna teh janten hate anu sae anu sakinah anu tenang anu berehat anu silih asa silih asih silih asuh kan saya praktek nama baik mah nya ngaran-ngaran atuh mudah-mudahan we janten doanya alhamdulillah. Umi ayeuna simkuring kedah ngadugikeun tema saur teh Pak Iman saur ketua KMP di Kabupaten Majalengka sok sakedik mah luar hikmah dina Isra wal Mi'raj. Urang sauran heula dulur akang di Kuningan. Mane para roe di jalan. Ya jadi pasar nanti kanya ke mana? Nanti bumi bapak emput jadi ke mana? Kakek sakit tetap ikan itu ke masjid ke madrasah gitu.
sesuatu. Mari tamatkeun nya. Damang teh mani capek teh kuningan teh puguh. Jaga mani itu ayat cai teh. Kan mendak cai. Rada ya hari biasa nama hari di sok aya itu cai nante gitu. An ieu lantaran akang masih di jalan jadi saya cai. Kalau muntas dugi kanu hajat meureun nya meureun ya cai nante gitu. Ai saurna teh nanti madrasah hoyong patepang cenah sareng agali. Saurna teh nuju ngobrol sareng urang Mukti Sari. Mang teh sakalian bade hoyong nepangan sakantenan hoyong hadir tina Isra Mi'raj. Jeung patarosa teh akang teh biasana dia tangkal jauh terusung. Jadi isi panitia terjadi apa yang tangkal jauh dengan berjangan dan bulan puasa. Jadi kapaksa akan terjadi dia di putra bapak dia alhamdulillah sampurasun sampai ae geuning akang campur sabar hati guningan nya eta abdi teh kan ditertamukeun ngan pada di jalan lantaran poe jadi bae ayeuna teh jam 11 dong ka dieu dan tadi teh di luar salah sama abdi teh kanggo pikeun heula pembagian hadiah alhamdulillah nya biasa aya acara utama mapan peuting ayeuna geus jam 11 udah nanti kaku dengan dia jam 2 jam 4 udah dengan dia teh memaksa aduh aya naon Kang geus urang kenalan heula nya Kang ayeuna mah aya naon Kang ih buku kieu tos lami pan tetepang anu bingah cenah ieu teh dongkap teh ngahaja aya nu ti Darut Tauhid aya nu ti KMP na aya nu ti Kasundana tah abdi mati kuningan teh jangan nu ti Darut Tauhid ieu teh kitu sugan bae engke kenging santun aduh perlu daftar heula cenah ka ketua itu ka bapak nu kitu kitu alhamdulillah biasa tepang mudah-mudahan bae manjang silaturahmi sanes aya patarosan sakantenan we ieu mah ngobrol karos naon mang ieu ari mang teh osok sering ngupingkeun cenah ari Isra wal Mi'raj teh cenah naon eta teh oh eta tiga heula itu aya geulis aduh kudu manepangkeun bukan jadi minantu ya biasana nu sok nyuguhan cai mangkena teh sae kami toha aya geuningan ari minantu nu sae ecek mitoha macana anu tara barang penta kami toha eta teh minantu nu sae ari cek mitoha teh cenah ari mitoha anu sae mah cek minantu nanti nya eta nu teu dipenta sok mereka minantu atau gitu sok atuh pada naroskeun naon mohon latar belakangna aya cek mahasiswa mah kok cek Pak Guru Yadi mah cenah latar belakang cek urang sudah maka sang tukang mah kumaha eta teh Isra Mi'raj teh atuh mang da panjang moal tamat saeutik wios sakedik bae ieu mah sakediknya urang dugikeun we heula sakedikna dina Al-Qur'an didugikeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir ari hartosna naon
mama eta teh sok rada puyeng lamun di masjid khutbah teh diterjemahkeun ge mama kalahkan jadi teu ngarti gitu. Tapi ari cek aki mama sok nepi ka ceurik eta teh ngupikeun khutbah anu bangsa Arab sadaya teh nyana berceurik bakat punya ya. Subhanalladzi maha suci Allah anu parantos ngaangkatkeun memperjalankeun hambana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta di mana cing mah di Masjidil Haram ka mana apa tadi teh Aqsa berarti ka Masjidil Aqsa nyata karena cenah memperjalankan teh mah pikeun ditembokkeun karena tanda-tanda kekuasaan Allah sabagian anak tah geuning mah geus dak mah da pernah ngadahar sakola madrasah apa sakolana teh di Muktisari mah ngan tamat mah kakarek daftar geus kaluar teh mang ieu mang urang dongengkeun kilat we nyaman mohon mangga aduh mah beureuy aya nama rek serius atuh ieu mang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh dina tahun 10 kanabianana tahun ka-10 kanabian Nabi nu dipika cinta ku urang teh tunggara mang eueuh nya tunggara naon hiji anjeunna teh dikandunkeun ku pamanna anu kacida luar biasa mika cinta anjeunna. Nu kadua dikandunkeun ku garwana anu kacida luar biasa mikanya mika deudeuh ka anjeunna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon margina pamanna teh mangrupi benteng anu mikanya ngabenteng tina sagala hal anu dilakukeun ku kaum Quraisy. Mohon eta teh apan mani jaat-jaat pisan eta kaum Quraisy teh. Komo si Abu Sufyan, Abu Jahal jeung Abu nu sanesna. Mani anu mangpaatna pada ibadi hiji Abu Bosok. Nya tah eta teh ngaganggu ngaguna sita ngece ngahina malah sejak nelasan nya anu ngabenteng nahan teh nyaeta pamanna. Anu kadua lamun mulang ka bumi dina kaayaan anjeunna nuju pusing nuju kaayaan tunggara ku garwana kacida dipikannya tah sabada pupus pamanna sabada pupus garwana nu dipika cinta kaum Quraisy kacida beuki mika cucupna sarta beuki wani ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salian tingahina teh beuki gentar nyieun fitnah jeung sajabana nya akhirna Rasulullah teh angkat 100 kilo di sarangan Uzaid bin Sabit ka daerah Thaif. Hari daerah Thaif teh di mana? Nya teu apa? Nya hantu ai sugan teh di ulah kaleun Muktisari. Bandeng adi ditu Thaif mah. Anjeunna teh hoyong gaduh harapan lamun di Mekah dakwahna teu ditarima dimusuhan mudah-mudahan di daerah Thaif mah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh kenging panarimaan Islam tiasa didugikeun di dunia. Ari teras kumaha aipek teh leuwih-leuwih mah saha ngaran mang teh abdi mah katawa teh ucuk apa mau ucuk sok badai nyoba mang ucuk baiknya nama enggak eta maraos pisan singkatan tina naon ucuk teh ucuk teh geuningan eta tan jalma eta tah ngomong ngaranna teh Yusuf teh sok diucuk-ucuk jadi umang we dipake tah kumaha akibatna mah
ari barang dugi kadinya teh lain ditarima ku kahadean tapi kalah leuwih-leuwih salian dicaci dimaki dihina leuwih-leuwih malah dibaledog jeung sajabana dugi ka Zaid bin Sabit baloboran getih Rasulullah oge sami. Tah malaikat sumping ka Rasulullah teras kumaha eta teh naros ka Rasulullah. Ya Rasulullah kata Nabi Muhammad naon nu diparentahkeun ku anjeun kahayang anjeun seur Allah ku kaula kudu dicumponan malah lamun anjeun menta ieu gunung dipurakeun ditibankeun ka urang masyarakat anu tos nganiaya anjeun kukula bakal dilaksanakeun. Kumaha saur Rasul teh? Rasul mah ngajawab alim ulah naon margina aranjeuna teh jalmina teu acan ngartos. Oh jadi Rasul mamani sae kitu manaha teh muhun tak sapertos kitu eta lamun sapertos kitu pelajaran naon eta anu tapi ku urang ieu mang ieu hal teh sing jadi pelajaran kanggo urang lamun bapak bubu di dieu hayang ngamajukeun desa Muktisari program-programna didugikeun ka masyarakat pasti aya tantanganana moal sadayana narima mah nyata bae beureuh masyarakat teh sok aya bae geuningan sabagian mah di bunga di paparin program teh tapi sabagian mah meureun aya bae anu nalongkas tah eta Bapak Imanuddin, Ketua KMP, Ketua MD ngamajukeun madrasah teh bisa jadi aya nu ngadukung seseueurna, aya we meureun hiji mah anu ngahalanganana atawa anu ngarobedana. Ieu hal teh kudu siga Rasulullah yen program naon bae nu dipake ku urang salila aya dina ridho Allah jeung kasayang mah tong mundur. Pak Bubu aya nu ngahalangan programna tong mundur pemuda mah. Iya pemuda, para pemuda Karangsari program nu sakitu saena lanjutkan ulah mundur sasiku ulah dugi ka mundur nate karena aya nu ngahalangan boh ku caritaan boh sagala rupa Rasul mah buka merasa Pak Ustaz Uding dina ceramah dina dakwah aya bae nu peletak-peletuk jeung sajabana enteng keneh Pak Ustaz Nabi mah di baledog utai onta ku sagala rupana tapi Pak Ustaz Pak Kiai nu aya di dieu urang sadayana can pernah aya nu maledog ku konsi apan saknya. Nah gitunya jadi hikmahna gitu ku gogoda dodo jati Allah ngalangkungan warga Taif kure saban tong dugi ka pentas harapan ulah mundur sasiku kurang teraskeun dina dakwah KMP ulah pedah aya halangan itu sinar ieu teruskeun paguyuban Pasundan yuk hijikeun para mubalek anu aya di Pasundan sangkan ulah pisah ulah di kota-kota yuk ngahiji babarengan dina raraga ngahijikeun dina raraga nganjeurkeun aturan Islam amin ya robbal alamin. Arayakan ieu dari dia. Alhamdulillah. Eta di luar manipino. Oh, mama. Hansip teladan mang teh. Hansip teladan. Nu sejen lewat. Mama teu boleh sarege make baju hansip. Bakat tingku teladan. Penghormatan ti Bapak Lurah, Bapak Bubu, Bapak Ambang, sadayana karena sabumi aya di dieu. Bapak Ustaz aya. Kurang ngarontrol heula kadinya ka madrasah, kurang ngaronda heula, ngaronda sakedapnya. Dekat tingalit. Kurang ngaronda heula Ari mama ngaronda teh, mama seniman banyak
Ayana bisi ayah dapat bahaya tengah penting penjara ramping katan awak kabulna tidurnya duluan anu ngaronda karundu lakukan nenek makulah kakale lah ngarondana keureun heula sakitunya etang-etang panyelang we engke di panjangan mah lamun teu wengi teuing mulaina. Woi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Saha Mang? Manya tawahu. Ada orang antara patahnya sadar memanggil ke ngahiji ke saimah ke Mang teh apan ucuk teh ya? Oh ucuk hari Bapak Haji saha? Wah geus terkenal di Mukti Sari mah utamana mah di Blok Karangsari Aep Ganas air ganas teh ieu tah. Emang udah jauh-jauh teh kuningan rekal ka dieu. Apaan sareng ieu teh nu tidak tauhid bade ngadugikeun santunan ka anak yatim. Aduh nyana anak mang teu dibere. Nyai kitu mang anak yatim. Oh, apaan geus teu boga aki, geus teu boga nini, teu boga bapak, teu boga emak. Ai mang ada eta mah geus dewasa. Ai nya tapi da upami dibere mati dari bapak. Mang mah rek ngajaga ieu teh. Mang nya naon hikmahna ari mang geuningan milu Isra Mi'raj teh. Aduh, tong salah. Hansip teh manifestasi tina Isra Mi'raj teh asup eta teh. Nya kumaha sok geura taroskeun nya kumaha gitu Hansip ieu apan salila Isra Mi'raj teh Rasulullah teh pan diaping ku malaikat Jibril tah mang teh ngakudu ngaping masyarakat Muktisari Karangsari sangkan ayam tentrem ulah aya pancabahya minimal mang ngagunakeun tanaga sudah berpengalaman di bawedang kehansipan mah mematak ku pangkubu mah kapake sanajan teu sabatang-batang acan da pangkubu mah ari masihan tara sabatang sok sabungkus jadi ari mamat tara beuki kana rokok nu sabatang mah mun sabungkus disakuan kumaha tah mang ka dieu teh kontrol situasi dan kondisi aman teu aman man luar biasa di dieu mah oh syukur atuh tapi mangge erek naroskeun da kita ngiru-niupnya Aep ganas. Aep ganas mah pada dipokok ada keamanan. Ngopi. Eta cahaya kopi nanti. Aep ganas kita tadi acan ngaleueut tah ayeuna aep ganas saya ngaleueut heula. Di lake hese bukan lagi. Kalau kata tuh
Alah, ari mang merek naroskeun kieu bae lah da ieu tos jam 11:30. Hikmah nu utama naon kieu mang urang jelaskeun wae nya. Anu kahiji hikmah nu utama nama kamu urang sadayana tina kalimat subhanallazi aya subhana eta teh lamun ceuk ilmu balaghah maizaz eta teh da aya anu disapengkeun eta teh kudu nama subhanallah maha suci Allah ngan kecap Allah na didinya diuningakeun ngan kurang sadayana parantos uninga da eta pidawuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmahna naon mang urang teh sing ngaku kana keagungan Allah sabab naon kajadian Isra Mi'raj teh kajadian anu di luar nalar manusia sanes teu asup kana akal ngan pedah mang moal bisa ditarima ku akal sanes kunaon da akal mah moal nepi kana kakawasaan Allah anu luar biasa. Ya sumuhun da ari Isra Mi'raj mah panginten ku manusia nu teu iman mah moal ditarima eta teh contohna gunung tadi teh di daerah Quraisy mah diwartosan Quraisy tak Quraisy eta teh cek urang Sunda mah eta teh kaum Quraisy cenah kitu ai dinu tulisanna nama kitu dibaca nama Quraisy eta teh ngan di urang masuk hayang tereh pae tah mang hikmahna sok hiji agungkeun Allah yen Allah teh bisa ngarsakeun dina sagala rupana tanpa bisa dihontal ku akal leuleutikana mang naon kajadian lamun kahayang Allah mah bakal lumangsung contohna Rasulullah hoyong diulem nepangan mantena di ditu bisa bae dina jarak anu 200 km ti Mekah ka Baitul Maqdis kaditu gampileun pisan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dina waktu anu sakolebat bisa dugi tah lamun ku akal moal ka asup teh moal nya atuh ya lamun hayang gampang mah kieu we lah ngaibaratkeun maucu pernah kali itu ka Majalengka atau ka Kuningan kapan mama di Kuningan pernah ka Majalengka hanya pernah tah mangte ka Majalengka nya mamawa dina saku teh aya tumbila gandeng tong sok disebutkeun tumbila mah eta mah di mamang ya ai kitu nyaho kabaran sih ka Pak eta tumbila wow di Mukti Sari mah tidak ada tumbila tidak ada tumbila sehat bersih kasur lagi bersih dan sama kumpul spring bread atuh di Mukti Sari mah kasur baheula emang aya kene siga triplek ayeuna teh jadi tumbila teh mah dibeukieu pisan tah Mangucu pernah tumbila teh dina saku Mangucu teh ka Majalengka di Kuningan teh 2 jam mun mangkat jam 7 nepi ka Majalengka jam 8 tah tumbila teh milu ka Majalengka ti Majalengka balik teh ka Kuningan teh jam 12 nepi tah tumbila teh ngobrol jeung babaturanana dina kasur teh kuring tas di Majalengka aya ceuk babaturan teh dijawab nya kumaha jawabna teh mustahil maknya maneh leumpang ge ngarayap nyelap tapi bisa ka Majalengka padahal mah eta tumbila teh milu bisa kumang kucu lamun pikiran tumbila moal kahontal tapi pikiran urang mah manusia bisa wae pon kitu deui tadi Isra Mi'raj lamun diakalan ku akal manusia moal kahontal tapi ku iman mah da kahoyong Allah bakal laksana ku kituna tah kumaha hikmahna ieu atuh urang sadayana sok nyuhunkeun ka Allah yen kajadian nu tumiba teh urang mapan
wala la haula wala quwata illa billah. Teu daya teu upaya angin ku kakuatan Allah Subhanahu wa taala, ukituna sing kuat keimanan. Eta nu kahiji mang hikmahna. Nu kadua sing seueur ngadalkeun kalimah thayyibah. Anu kumaha kalimah thayyibah teh? Pasok aja teh ya thayyibah eta mah lagu mah. Kalimah thayyibah teh kieu atuh minimal mah sok biasakeun memeh midamel hiji pagawean teh nu enteng ucapkeun bismillahirrahmanirrahim ampe barokah. Bade tuang bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tah bisa bade pulem bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa amut. Bismillahan gampang lain ibadah nu gampang-gampangna anu enteng anu murah teh nyaeta ngucapkeun kalimah thayyibah. Mudah-mudahan urang sadayana engke oge satu acan pupus teh tiasa ngucapkeun kalimah thayyibah nu hampang tapi nyandak amalan anu bakal ngalebetkeun sa surga. Apal mah wajib apal. Oh, apal bisa Bapak Hansip mah. La ilaha illallah teh eta teh. Dahareun mang unggal poe eta mah. Mang mata lupa pasti la ilaha illallah teh. Eta kalimah thayyibah nu sanesna syukur. Mun urang meunang nikmat ucapkeun alhamdulillah atuh. Tah ayeuna ge urang tiasa ngumpul teh ieu teh nikmat ti Allah yuk urang ucapkeun alhamdulillah. Nu kadua mang hikmahna urang jilatkeun pamungkas oleh-olehna we mang nyaeta salat anu 5 waktu. Sok aya anu nyarita cenah ka AA salat mah luar biasa. Lamun parentah saum cukup dina Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teu kudu diulem Rasul teh kaditu tapi salat mah ngahaja Allah ngulem ka Rasul supaya langsung tepang sareng Allah diparentahkeun salat. Ku kituna hikmahna mang omat ulah ngamomorekeun salat nu 5 waktu. Para putra urang, para remaja urang, para santri madrasah nomor hiji mah hiji kakuatan akidahna sing kuat teu aya di pangeran sembahan angin Allah. Anu kaduana deui sok amal solehna salasawiosna salat laksanakeun sing sae dimulai takbir nuju ka salam sing sae bacaanana sing sae sareng sajabina. Insyaallah ku Isra Mi'raj ieu sabab salat teh hal nu luar biasa. Sok ajarkeun kapala putra urang salat anu luyu jeung tuntunan Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah eta mah inti napisan mah da ayeuna mah waktuna mani samporet AA teh geus beuting enjing AA teh erek acara di Majalengka bisi teu bisa hudang da tuduh kabeurangan. Utami nama eta tos ucap kieu bae Bapak Pugu ge cenah kade tong beuting deui da Bapak Pugu aya lomokkeun cenah di bumi. Nuntun malam Senin ayeuna teh gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan heug ke kapayun mah dina acara khusus AA teh tong peuting teuing kitu nya. Ari ayeuna mah da luar biasa dina Isra Mi'raj Nabi Muhammad ge apan diulem teh peuting sumping teh wayah janari. Jadi ayeuna gerek nepi ka janari terus bae nu narongton mah nu hadir mah AA mah rek wangsul. Mudah-mudahan we nya urang sadayana tiasa tepang di dieu etang-etang ieu mah silaturahmina da geuning seueur ari hikmah tina Isra Mi'raj mah mual kaugal tina waktu anu sangdam kitu nya. Tah ieu mah ngiring bingah bae ka KMP oge sadayana ka Muktisari urang Muktisari kiatkeun akidah kiatkeun keimanan langkung saekeun ibadah sok ngahiji paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan para ulama di Muktisari di Karangsari sareng sabudeureunana urang sasarengan geroh masyarakat sing aya dina ihsan dina ibadahna
hade kasasamana oke insyaallah kuat dina ibadahna sok ngadoa urang sadayana mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Ada nu ngadoa mah itu aya Pak Ustaz penting benten euy eta mah urang mah da teu dipiwara sok benten kena teh aya di kurangan doa mah keur kudu dieuna bae. Oh, da mama ieu mah derek ngaroda deui atuh. Ongko da ieu mah ari mah pasti nepi ka subuh. Hari mang ari ta subuh sok mulang nyamulang mama. Poho kana salat subuh. Tara ari poho mah salat kali. Kakarek kita Isra Mi'raj. Mohon insyaallah pokona mama sanajan nepi ka subuh ngajaga ngariksa Muktisari Karangsari dikuliling ku mama salat subuh mah tara tinggalkeun insyaallah. Sabab naon boro-boro salat subuhna sunah subuhna ge leuwih hadepatan dunya jeung saeusina. Numatak mama lebar lamun teu salat fajar atawa salat sunah subuh teh. Numatak mamah lamun aya nu adan teh sok didengekeun bari nyang kerek. Tuh atuh ari kitu mah urang salat subuh teh ngimpi nyahan teu atuh dan nyang kerek sok teh ngadengekeun nu adan. Lamun nu adanna teh sok meningaraheuna geuningan hayya shalat tah mangga begitu berarti. Tapi ari anu adan hayya sholat hayya falah tamam langsung kontrol kita teh ganti nu adan gitu. Tunggu aki-aki pemuda idaman himpunan remaja Karangsari sing barisa adan anu hade insyaallah nya. Itu emang ieu mah etam-etam giring dingah bae atur nuhun ieu ka anu tidaru tauhid geuningan. Atur nuhun ka sadaya ti paguyuban Pasundan akang ti paguyuban Pasundan Kecamatan Cingambul. Alhamdulillah saeutik hareutik ieu ge payunan acara dinu nikah. Dinu nikah mah rada beda kitu nya rada beda beda waktuna maksudna beda waktu beda karena ada naik gereja teh pedah wae di tetangga. Ibu-ibu adanya ibu-ibu luar biasa alhamdulillah memang sok heboh ada ibu-ibu teh mentanya ibu-ibu bapak-bapak itu semangat. Jadi ieu teh bapak-bapak teh rek aruih teh era ku ibu-ibu sabab kudu ngaping di sapengkereunana memang ari jaluk qawamuna ala nisa gitu nya. Dan insyaallah ibu-ibu semangat, bapak-bapak semangat, paku semangat ku Isra Mi'raj ieu hiji yuk urang teras semangat ngaheuyeuk dayeuh ieu Muktisari sangkan jadi desa numbal datun thayyibatun warabun. Sahan kita sahan. Pak Haji Tono. Alhamdulillah. Kanggo air ganas ya Pak, kanggo air ganas. Pak Haji Tono. Pak Haji Tono. Tong di amplopan. Kira-kira kasih. Eta teh nomor di Pak Haji Tono. Tadi nama pribadi entosan da ya Pak Haji Tono. Kudu nyambung we kudu ada di papakueuna teh. Harus jadi betul khusus kanggo Bapak Haji Tono ieu mah urang buktikeun heulanya mudah-mudahan manfaat Pak Haji Tono tinggal gentosan langkung sae. Ada kan air kan halus bukan suami bukan air yang kata lagunya kita dua demi wanci sahamana jalma kaya dina rupi
Lemiwanci satemena jalma aya dina rupi tinggal anu iman jiwa anu soleh musiri wasiatan dina kebenaran jiwa anu iman jiwa anu soleh musiri wasiatan dina kesabaran. Mama amanah tong aya payu teh kasadaya. Mudah-mudahan urang sadaya nanti nyempong kana opat hal. Hiji urang iman, anu kadua amal soleh, nu katilu yuk wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah urang sadaya akan jadi untung dan rugi. Demi wanci satemena jalma aya dina rupi demi wanci satemena jalma aya dina rupi jiwa anu iman jiwa anu soleh musiri wasiatan dina kebenaran jiwa anu iman jiwa anu soleh musiri wasiatan dina kesabaran. Aduh, hatur nuhun Pak Haji, sakitu da eta teh mun teu di amplopan mah diteruskeun. Jazakallahu khairan katsira, mudah-mudahan sagentosan kula langkung seueur, kula langkung sae. Ngomong teh sana. Tah, paminten Bapak Iman, pangintennya salaku Ketua Panitia KMP Bapak Kuwu sadajung jam sekarawatna ti desa ieu oge ti Darut Tauhid oge akan nyadi aduh tauhid ti kareo alhamdulillahnya ti puncak Gunung Tiris ti Banjaran Sumping di Loma Sugihna alhamdulillah mudah-mudahan silaturahmina ayeuna nyandak manfaat sakirang-kirangna silaturahmina we teu karasos jam 12 langkungnya mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan anu sehat walafiat insyaallah cekapula sakitu da hikmah mah paminten tos seueur didugikeun kamaritas pangaosan sejauh di Cirebon mun akangnya itu apa itu kurang Cirebon ngajak dongkap tadi ayeuna bagian di dieu ya. Nah, mudah-mudahan we kapayun tepang deui. Sakitu panginten anu kasanggakeun insyaallah manfaat nama sakedik panginten ieu mah etang-etang silaturahmi sareng etang-etang naon ngarakeun tali mitra utami nama tadi ngiring yatan para siswa sadayana sangkan ayat dina kakiatan iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala dina prinsip urang Sunda sing pancen agamana sing luhung ilmuna sing jembar budayana hade kasasama eta harapan urang sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu nu kasanggakeun seueur kakiranganna sareng kalopatanana hatur nuhun kana perhatosanana.
mudah-mudahan tiasa terpanggil di sanes waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.